Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Ganjur maju dina rajang. Kacepatan gerak jeung kekuatan panarajang leuwih dironjatkeun. Panarajang sapasang leungeun lawan anu ngarah kana anggota badan nanggule bisa dibendung ku sapasang leungeunna. Sauhiu, geus. Tapi geus waktu sababaraha detik disanggeusna panarajangna dibendung lawan. Hari tambah bala ganjur aya kasempatan ngasupkeun tajonganana kana iga burung lawan. Nah jadi kenang bule pabangkiung mundur ka tukang sababaraha lengkah. Sat hiuk geus. Nang bule ngagerok kaget, bari nahan ka nyeri terus ngabangkiung mundur ka tukang. Tapi nang bule gancang mancukeun di tangtunganana bari nyalita. Lumayan oge tajongan maneh teh tekanya hula bisa asup kan anggota badan aing si tukang bajigur teh, si tukang gagara bujur. Tapi kalasana ku aing mah eueun naonan anjir asa diusapan. Kabuktian aing masih kena bisa mancukeun tangtungan. Pret kasebut geus bongkotan geus malang melintang di dunia kajawaraan tapi ari kakebegug saukur kitu patut era atuh euy. He si tukang gagara bujur. Si blokok kujuban. Panarajang anu katilu kalina mah kudu leuwih hebat atuh euy. Kudu bari kumanya? Kudu bari emosi, kudu bari ngamek narajangna atuh euy. Bala gajur. Dina bangsana narajang dewek teu kudu make jeung kudu dibarengan jeung amarah sagarupana gule. Jadi si laing rek ngomong naon wae oge pek teh teuing dewek mah morek amek. Anu pugu mah dewek rek maju dina rajang we anu katilu kalina. Dadah panarajang dewek nang bule. Hei ya. Jorela cilung Mbah bala ganjur maju dina rajang. Nang boleh ngerobah cara tarungna henteu ngabendung panarajang lawan. Tapi nggak corewat nyingkahan panarajang anu je lawan. Sok hiu corewat plos. Nang boleh geus aya di tukangan badan lawan. Sameme nu je lawan ngabalikeun badana. Harita nang boleh sapasang leungeun ngahantem karena tongong lawan. Tapi nang boleh jadi kagetin sabab panarajangna siga anu ngahantem karena kalangkang atawa haseup ngeplos ilang taya kakuatanana. Sok hiuk plos. Nang boleh ngagajeng luncat ka tukang. Sedengkeun Mbah bala ganjur ngabalikeun badana.
Kecepatan gerak si lain memang hebat Nang Bule. Tapi geus aya di tukangan dewek. Ngan hanya kekuatan Panarajang si lain can mampu dipake ngarubuhkeun nuju lawan deuleu. Ngagunakeun ilmu nanahaon mah teh sia. Bala ganjur si kajebur karena tukang bubur. Panarajang aing si dikeunang handap kana tonggong maneh. Tapi Panarajang aing asa keuna kana kalangkang anjir. Heueuh kawas keuna kana haseup anjir. Jadi penasaran kaguena juga. Jamak we sakitu mah Nang Bule. Masih kene aya kekuatan ilmu sejenna nu hebat Nang Bule. Anu matak dina ieu tarung dewe ka rasa percaya diri. Sarta teh kudu bari dibarengan ku amarah. Tenang we, tenang. Mbah Bala Ganjur tetep tenang. Malah tengumar caritaan anu bisa ngahudang muncak amarahna Nang Bule anu saterusna bakal keluar kekuatan puncakna. Anu matak dihina terus-terusan ku Nang Bule, Mbah Bala Ganjur teu amal. Sarta malos deui ku caritaan. Sabab Mbah Bala Ganjur geus boga pamikiran mun Nang Bule teu ngagunakeun kekuatan puncakna, bisa dipastikeun dirina bakal mampu ngungkulan Nang Bule. Nang Bule saega di diri musirkeun paneupteupna ka nuju lawan betus nyarita. Maneh geus 3 kali narajang sia. Ayeuna giliran aing deui anu bakal narajang ka maneh sia. Acel bujur. Mana rek kagunakeun kekuatan ilmunan wae diladenan ku aing mah. Demi mempertahankan mustika anjir. Nyawa aing taruhanana ge sia. Bala Ganjur, urang ajar. Memang sakuduna kitu Nang Bule. Kitu-kitu acan mah tu lain ge insuna si Rawing meureun. Anu matak dewe ngagunakeun kekuatan ilmu anu aneh ge lantaran hayang uji tepikeun ka mana kahebatan insuna si Rawing. Mangas montong ceblek wae sia. Si tukang gagara bujur anu 3 jemur kana bulang bubur. Aing ayeuna bakal maju narajang. Maneh kalaku mah oge bakal roboh ku aing sia. Hayya! Jurelat cilung Nang Bule maju narajang ngagunakeun ilmu pangenteng badan 3/4 bagian kitu deui kekuatan tanaga lapisanana. Mbah Bala Ganjur tadi geus ngagunakeun kekuatan ilmu gaibna mangsa katibanan Panarajang lawan. Jirimna jitu beda ti kalangkang atawa haseup ngajadikeun ilang daya kekuatan Panarajang lawan. Waktu Panarajang Nang Bule datang, harita tenyingkahan atawa ngabandung Panarajang lawan, tapi ngagunakeun kekuatan ilmu gaib anu sejenna. Panarajang sapasang leungeun Nang Bule ngahantem kana anggota badan lawan. Mbah Bala Ganjur katibanan ku Panarajang sapasang leungeun lawan. Harita terus ngacungkal rubuh ka bebengkang maring lemah. Sok yuk jebrol, gas, sok yuk, gas. Mbah Bala Ganjur ngagelonahan ka nyeri, terus ngacungkal rubuh maring lemah. Nang Bule mancu dina tangtunganana, bari merhatikeun Mbah Bala Ganjur anu ngacungkal rubuh. Dibarung jeung kaget, ngarasakeun ka nyeri oge. Sabab anu tadi katinggalina Mbah Bala Ganjur ngajungkal teh
tatangkalan anu ukuranana sarua jeung tangtungan jalma seperti halnya Mbah Ganjur. Sida genjeri Mbah Bala Ganjur teu katingali aya di sabureun eta patempatan. Dina kaya Nang Bule keur ngahuleung harita tina tatangkalan anu dirubuhkeun ku Nang Bule teh. Kadenge sora Mbah Bala Ganjur anu nyarita. Dewek ayeuna aya dina tatangkalan anu dirubuhkeun ku si laing Nang Bule. Tapi ayeuna dewek rek pindah kana batu gede anu gajentul ah. Dewek rek pindah tempat Nang Bule. Mbah Bala Ganjur jadi pindah ka batu gede anu ngajentul, anu rada anggang di tempat Nang Bule. Sora Mbah Bala Ganjur anu kaluar tina batu gede ngajentul teh dina caritanana teu wani ngahina ka Nang Bule sigana teh. Dewek pindah kana ieu batu gede Nang Bule. Tapi sigana mah asa teu ngeunah cicing dina tangkal cau. Bener dewek rek pindah kana tangkal cau agetang ah. Alah, mangkaning cauna geus alasak Nang Bule. Kajadian saterusna aneh dewe pikeun Nang Bule mah anu ngabandungan kana eta kajadian. Sabab sora Mbah Bala Ganjur jadi pindah kana tangkal cau. Rada ngeunah cicing dina tangkal cau mah Nang Bule. Tiis karasana teu panas kawas cicing dina batu. Dewek ngagunakeun kekuatan ilmu anu sejet ngalah si lain ngarti we. Dewek teu gampang kitu wae bisa diungkulan ku anu jelawan Nang Bule. Nang Bule musirkeun perhatianana kana tangkal cau anu ngaluarkeun sorana Mbah Bala Ganjur. Saterusna Nang Bule nyarita. Dina tangkal cau manca Bala Ganjur si kejebur kana bulang bubur. Rek tarung maneh teh atawa ngajak ucing-ucingan ka aing anjir. Awas bebenyit wae sia teh. Teu mikirkeun dinya teh geus bolongkotan geus bau taneuh anjir. Ai kalakuan kitu sia teh. Ngajak ulin ka aing. Tu bareg maneh mah tarungna anjir ah. Awas ngajak ulin ka bebenyit wae. Mun hayang ngarubuhkeun aing montong tarung kawas kitu patut anjir. Lantaran maneh cicing dina tangkal cau, ku aing ditarajang sa tangkal cauna. Hayat! Jurela cidung Nang Bule maju narajang ke lebah tangkal cau anu ngaluarkeun sorana Mbah Bala Ganjur. Tapi samemeh panarajang Nang Bule kena kana sasaran. Harita sora Mbah Bala Ganjur pindah di kaluar tina luhur tangkal kai gede. Dewek geus pindah deui aya di dieu ya dina luhur tangkal kai gede Nang Bule. Aya nyobaan cicing dina tangkal kai gede euy. Tapi anger masih keneh ngeunaheun dina kayaan biasa sigana mah. Dewek rek ngajirim deui dina alam nyata we ah. Teu ngeunah di dieu mah Nang Bule. Kaseuketan pangdengena bisa ngarasakeun ayeuna geteran atawa gerakan di tokeunana. Langsung harita Nang Bule ngabalikeun badanna ka tukang katingali Mbah Bala Ganjur keur ngajanteng nangtung. Dewek mending keneh nemrak we kata rajirim Nang Bule ah. Asa teu baru gua tarung bari ngabingungkeun nu jilawan mah. Pindah-pindah sora, pindah-pindah tempat. Si laing penasaran bikin nuliskeun tarung meunanya. Si goblok. Nya atuh aing memang penasaran sia Bala Ganjur si tukang gagoro bujur.
antara aing jeung maneh can aya kapastian saha anu eleh jajaten. Anu matak maneh tuh kudu anu aneh-aneh make jeung pindah-pindah sora sia teh. Bali tu kadeleh jerimna anjeun. Si laing maonggoh tadi nangtung jeung nadinang tang. Rek ngagunakeun kakuatan ilmu nahon ge bakal diladenan ku aing. Hari ayeuna kalakah ngomong kitu aduh parugo si laing manang ule. Jadi maksud si laing mah tarungna ulah anu mata ngalieurkeun gitu. Maneh geus teu kudu loba ngomong sia balaganjur. Ayeuna anu bakal nalajang aing sia. Rasakeun sia sia. Nang bule maju dina rajang masih ngagunakeun kekuatan talaga lapisan jeung ilmu pangenteng badan 3/4 bagian. Ningali panarajang lawan datang harita Mbah Balaganjur tenyingkahan panarajang tapi ngabendung ku sapasang leungeunna. Bantrokan kekuatan talaga lapisan ngaliwatan dengan masing-masing lumangsung deui pikeun anu kadua kalina. Sauhyuk fukas daligdeug nang bule jeung Mbah Balaganjur ting daligdeug balunur ka tukang sababara lengkah. Meh dina waktu anu bareng duanana harita pada marancuhkeun tangtunganana. Kekuatan panarajang si lain jeung kekuatan Bang Bedung dewek masih kene saimbang nang bule euy. Hartina talung anu lumangsung moal bisa sakedeung. Jadi ke dewek mah kali kumaha si lain we nah masih kene tetep rek mertahankeun mustika atawa mending kene dibikeun. Ngababalikeun di sakoplok ah. Mana makalakannya sampai kawas gitu patut anjir. Ku aing apanan geus diomongkeun sia-sia atau bujur demi mempertahankan mustika nyawa tahanana. Anu matak mun maneh kekehayang menangkan mustika nu dibawa ku aing kudu bisa modaran heula aing Balaganjur si tukang mahalian nu gede bujur. Dari aing buncelik kene mah supu asa warna nu eusina mustika teh moal bisa dipisahkeun bakal terus nempel paguh malahan mah nempelna ge dina dadakeun ca aing anjir. Dewek memang geus ngarti jeung nyaho kana eta kaayaan yang bule tapi teu dewek teu boga karep hayang binasa ka si lain da. Sabab anu penting mah lain kudu ngabinasakeun si lain tapi menangkan mustikana anu nempel dina raga si lain nu matak ceuk dewek tarung nu lumangsung bakal lila nang bule sabodo teuing rek sababaraha dila oge anjir ah diladenan ku aing mah kagok borontok aing mah lah terus terang ceuk aing ge nyawa taruhanana keur ngajaga mustika eta anjir kelubaran bapa aing seteh sangunah najo hayang ngarebut sia mah teh nya kana perjuangan aing blog. Dasar si Balaganjur ge jebur. Rek tarung tepikeun ka sapoe-sapoe ge teu naon jeung aing mah anjir. Kalipa kuat-kuat napas we jeung tanaga jeung aing mah. Maneh anu geus bongkotan kawas kieu patut paling ge ukul huk hek sia bengek biakeun napas. Aing tadi geus 2 kali narajang. Ayeuna giliran maneh 2 kali narajang ka aing sok sia. Gunakeun jus anu ampuh jeung kekuatan palajang anu hebat sia anu mampu ngarubuhkeun aing.
Jadi giliran dewek 2 kali narajangnya. Oh, lain dan dewek anu bakal maju di narajang nang bule. Caritaan si lain memang aya bener nang bule euy. Tarung dina waktu anu lila bakal pakuat-kuat tenaga jeung napas. Dewek sanajan geus bongkotan, tapi moal make kudu beakeun tenaga jeung napas. Heeh, manggeus hasok maju narajang senglog ah. Aingna keur eungap ieu keur batuk seteh. Oh, jeung malebut kenaon seteh dulu. Teu ngarti aing teh keur gering blog seteh. Dasar jago bongkotan belegog. Hasok gancang maju narajang sia balaganjur si bloko kujubar. Dewek pasti bakal maju narajang sadang bule. Hasok tong baca buat bae anjir. Aing gingseuk wae ditandina sia teh nyaho aing teh keur gering ulog. Tadah sia. Sok. Iya. Jorelat cidung Mbah Balaganjur maju narajang. Syuhyuk. Angin sameran kekuatan panalajang nadeba kuat kana dadalawan. Sedeng genang boleh anu ngarasakeun panasaran harita teh nyingkahan panalajang lawan. Tapi ngabendung dewe ku sapasang leungeunna bari ngagunakeun kekuatan tanaga lapisan sapenuhna. Waktu nang boleh ngabendung panalajang lawan, harita jadi kageteun sabab pareng bantrok jeung leungeun lawan harita kekuatan daya pangbendung nang bule jadi ilang teu beda ti bantrok jeung kalangkang atawa haseup. Syuk desplos gila kaya nang bule tacan leungit ka kagetna. Harita panalajang leungeun katu Mbah Balaganjur ngahantem kana dada lawan ngajadi keunang bule ngabangking menurut ka tukang. Set hiuk jembrot des. Yah, dada aing beunang anjir. Dada aing beunang anjir. Nang bule ngagerok kaget beinahan ka nyeri terus kabangkiung menurut ka tukang sababaraha lenggah. Bangkiung. Jaligeg ranag nang bule ngeureunkeun sukuna anu keur ngadalih ka tukang. Saterusna mancukeun tangtunganana. Nang bule ngatoreng hapan napasna bari nyelang ngararet ka lebah talungna Nyi Manik anu keur ngayunan Kiragabaya. Dina tarung anu lumangsung sangeusna liwat sababaraha jurus, Kiragabaya masih bisa nyingkahan sabetan pedang lawan. Tapi panarajang leungeun kenca jeung tajongan Nyi Manik kungsi beunang kana anggota badana. Syuhyuk. Sabetan pedang Nyi Manik ngarah kana beuheung lawan. Kiragabaya rekat ngagajeng luncat ka gigil. Hiuk. Gajeng amplos. Sabetan pedang bisa disingkahan lawan. Tapi Nyi Manik ningali aya kasempatan anu hade pikeun ngasupkeun tajongan suku katuhuna. Nyatana tujuanna kakampaukeun ka kemplong lawan. Saksuka kikit. Cadah dewek benang deui hurajar. Kiragabaya gagerok kaget beinahan ka nyeri. Terus kadaligdeug mundur ka tukang sababaraha lengkah. Tapi kancang Kiragabaya mancu ke di tangtunganana bari ngatur hapan napasna. Nyai Manik mancu dina tangtunganana bari merhatikeun nuji lawan harita tos carita. Masih kene untung andika can kabenangan ku sabetan pedang kuring Kiragabaya. Saukur kabenangan ku panalajang leungeun jeung tajongan. Tapi bareng jeung lumakuna waktu dina akhir nama andika bakal kadeseku anu jeung lawan Kiragabaya. Si laing montong wakanya ita kamana kurap sia. Dewek moal make kudu eleh jajaten ku makhluk gaib. Hanu nyaling sumaning kana warugana. Maneh sia Manik berdewek. Tarung masih kene lumangsung deuleu. Dewek masih kene sanggup serta mampu pikeun nuliskeun ieu tarung.
giliran si lain anu bakal kebenangan ku Panajang dewek sia. Hei Ragabaya, Andika kudu ngarti mun tepikeun ka Andika nibankeun kakuatan Panarajang anu ngabayakeun lawan, mangka anu jadi lawan sasaran Panarajang Andika teh Nyi Manik murid Andika. Harti kamu Nyi Manik tepikeun ka ajal binasa sarua jeung Andika ngabinasa murid sorangan. Jadi Andika memang mau bisa bebas dina ngagunakeun kekuatan Panarajang. Sabab anu jadi sasaran Panarajang teh warugana Nyi Manik murid Andika. Ari tega otaman ngabinasakeun ujai murid. Eta mah kumaha didinya? Eta anu kudu diperhatikeun jeung dipikirkeun ku Andika mah. Ragabaya ngahulang bari ngomong dina jero hatena. Bener oge caritaan makhluk gaib anu nyaning ka si Manik. Mun aing tepikeun kanibankeun kakuatan Panarajang anu ngabayakeun lawan, anu bakal jadi sasaran jelas warugana si Manik murid aing. Cilaka mun tepikeun ka si Manik ajal kulantaran kebenangan ku kakuatan Panajang aing. Param siada bener-bener lecek makhluk gaib kurang ajar anu geus nyanding ka si Manik murid aing, anu nyata geus ngabantu ka si Nambule. ningali Ki Ragabaya tacan saya gadiri pikeun nuliskeun taruna. Harita Nyi Manik nyarita deui di Barujeng Seuri. Dina lumangsung ieu tarung Ragabaya, kaayaan Andika memang bakal berat Ragabaya. Sabab Andika mau bisa bebas kagunakeun kekuatan Panarajang. Sabab mun Andika ngagunakeun Panarajang anu balis mateni nuju lawan, anu bakal jadi korban mah murid Andika sorangan. Sedengkeun kaula mah kali tinggal kaluar tina barugana naon hesena. Kumaha bisa kaharti ku Andika Ragabaya? Si lain bener-bener licik sakurang ajar. Geus ngamangpaatkeun waruga murid dewek sia. Jelaskeun makhluk gaib di mana sebenarnya si lain teh. Naon sababna make jeung ngabantu ka si Nambule sagarupa? Aya hubungan naon si lain jeung si Nambule, ha? Aya hubungan naon kuring jeung Nambule? Jelas aya hubungan atuh Ragabaya. Kuring moal make jeung ngabantu sagarupa ka bangsaning manusia anu aya di alam nyata. Mun teu boga hubungan anu deukeut. Tapi Andika teu kudu nyaho saha jeung datang ti mana. Anu penting tarung kudu ditaruskeun. Tepikeun ka Andika rubuh eleja jateh Ragabaya. Ki Ragabaya rada ngarahu oge dina jero hatena. Dina mangsana tarung waktu harita posisina memang rada lemah. Sabab teu bisa bebas kagunakeun sakabeh kakuatan Panarajangna anu bisa ngabinasakeun muridna. Sabab anu jadi sasaran Panarajang teh jelas warugana Nyi Manik anu jadi muridna. Ki Ragabaya ngawangun pasangan. Nyi Manik perhatikeun nuju lawan mitos nyarita. Andika teu kudu nyebutkeun licik sagarupa ka kaula Ragabaya. Sabab Andika sorangan ge memang geus ngalicikan Nambule, geus ngalakukeun reka perdaya tipu muslihat ku cara minta bantuan ka Mbah Balaganjur lanceuk si lain. Anu ayeuna keur tarung ngaronian Nambule. Mbah Balaganjur diungkulan ku Nambule. Ajen pangaltina ku anu jelawan kajadian seperti kitu. Mangka karep kaya Andika ngarebut musika teh moal bisa laksana jadi kanyataan sia Ragabaya. Ki Ragabaya anu geus saga diri pikeun nuliskeun tarungna harita musirkeun paneutepna kanu jelawan betus nyarita. Si lain geus teu kudu loba carita sia. Urang teruskeun sia tarungna.
Kalau mau oge si lain kudu keluar tina warugana si Manik murid dewek dulu. Tanah sia panajang dewek. Jorelat culung Tiragabaya maju dina rajang. Dina ngalakukeun panarajangna kapaksa teu bisa ngagunakeun kakuatan talaga lapisan sapinuhna. Sababun panarajangna tepikeun kakeuna kana anggota badan Nyi Manik, mangka anu bakal jadi korban anu jadi muridna. Syuhyuk angin sameran panarajang Tiragabaya. Sanajan tanpa pakarang tapi kangaranan dibarengan ku kakuatan talaga lapisan, tangtu jadi panarajang anu teu bisa dianggap enteng. Sedengkeun puja suarna anu nyaning dina warugana Nyi Manik aya dina kalaleluasaan. Dina ngagunakeun kakuatan jeung kamampuanana. Komo sangeusna dibekelan kakuatan tambahan ku Sang Hyang Bagaswarna anu cari bapana. Dina ngimbangan kakuatan jeung kamampuan nuji lawan, jadi aya di pihak anu menang angin. Tiragabaya anu maju narajang pikeun anu sakitu kalina. Kapaksa kudu narik di panarajangna. Sabab sapasang leungeunna jadi ancaman pedang lawan. Sabatan pedang Nyi Manik kadang arah kana leungeun kenca, kadang kana leungeun anu katuhu. Waktu Tiragabaya narik panarajangna, harita Nyi Manik karobah tata gerakna. Sabatan pedang jadi ngarah kana dada lawan. Tiragabaya gancang narik badana saeutik tukang bari ngakiwar nyingkahan sabatan pedang lawan. Tapi Tiragabaya kacele. Nu dilakukeun ku Nyi Manik saukur gerak tipu. Sabab lain pedang anu ngarah kana dada lawan, tapi panarajang leungeun kenca Nyi Manik anu ngahantam kana caleham katuh lawan dituturkeun ku jejekan suku katuh kana beuteung lawan. Ngajadikeun Tiragabaya ngabangkieun mulur ka tukang. Safiu panarajang leungeun kenca Nyi Manik kana caleham katuh lawan. Hiu keblok disusul ku jejekan suku katuhu kana beuteung lawan. Wah, jadah dewek beunang deui anjing. Beunang deui goblok. Tiragabaya ngagerok kaget penahan ka nyeri terus kabangkieun mundur ka tukang meh-mehan rubuh ka bebengkang. Tapi gancang Tiragabaya ngajaga kaseimbangan badana. Bangkieun. Daligeg. Raneg. Tiragabaya anu keur ngajaleg deungar raneg eureun satelusna macuh di dina tangtunganana. Tiragabaya bari sumenginahan ka nyeri harita jadi ngarahuh. Bari ngomong dina jero hatena. Aduh. Benar-benar berat kaya nu kedising harepan ku aing dina waktu ayeuna. Lumang sulat tarung di teu saimbang jadah teh. Aing teu bisa ngagunakeun kakuatan panarajang sapiruhna. Sabab bakal ngabayakeun si Manik anu warugana digunakeun ku makhluk gaib anu keur nyaning kana warugana. Sedengkeun nuji lawan mayana leuwih laluasa jeung bebas dina ngagunakeun kakuatan jeung kamampuanana. Aduh. Tarungan lumangsung jadi berat ya. Cacakamun ku aing atau ku Kang Ganjur mah tangtu boga ilmu napikeun ngungkulan makhluk gaib anu nyaning kana warugana si Manik. Mudah-mudahan Kang Ganjur bisa sagancang ngungkulan sina bule. Tiragabaya jadi ngarepkeun bantuan timbah bala Ganjur anu jailanceukna. Sabab pikeun ngungkulan makhluk gaib anu nyaning dina warugana Nyi Manik tangtu kudu ngagunakeun kakuatan ilmu gaib.
sedangkan ngeunaan kakuatan ilmu gaib mah mangrupa keahlian anak Mbah Balaganjur. Gagabaya harita nyelang merhatikan kelebatan Mbah Balaganjur anu ngayon nanang bule. Kalawan harapan Mbah Balaganjur aya dina kaunggulan. Harita Mbah Balaganjur macu dina tangtunganana bari museukeun perhatianna ka nuju lawan betos nyarita. Wayala si lain geus kawenangeun deui we ku panjang dewek nang bule. Puguh ilaharna dina talung mah euy. Bisa ngasupkeun panarajang jeung kabeunangan ku panarajang lawan. Jadi lewek anu bisa ngasupkeun panarajang ka si lain nang bule euy. Geus kitu we paranggeunana. Panajang maneh memang luar biasa oge sah si tukang gagaro bujur. Tapi ku maneh ge kadele sanajan aing kabeunangan ku panajang lawan, tapi aing masih keneh acan bisa dirubuhkeun ku anu je lawan. Aing bisa keler-keler anjing. Hatina ku aing bakal terus diladenan sia. Sok talung tepikeun ka sapoe-sapoe oge anjir. Giliran maneh sakali dia maju lajang sia. Engke giliran dewek deui sakali sewang we sia teh. Ngan ka aingna jadi atul ieu teh euy. Sabab kakuatan panajang maneh teh can aya nu begu gerebuhkeun aing sia. Tukang ngolwan tukang bubur. Eta nu jadi atul keur aing mah Balaganjur si Belegung, si Wabalak Danten. Ari maneh ku aing di kasaran jeung dihina terus. Kunaon teh amak-amak sia teh anjir. Amak atuh beh draw. Maneh teh teu bisa ngamak atawa kumaha Balaganjur? Ya percuma ngamak oge. Percuma kumaha sia teh pan geuleuh jeung aing.